Eta naon aja ngomong gitu mental euy. Yang mana tuh? Emang naon eta? Buat. Nah. Hayang atuh. Basana kumaha ya, Lang? Sok bae. Kayak hayang mah kan aya syaratna. Naon gitu? Rek kudu make syarat. Hayang Bung. Ya hayang atuh naon gitu syaratna? Ini sok atuh buru naon? Ya sok ieu urang didikeun. Kan urang ge anu bulet-bulet. Naon nu bulet-bulet teh? Eta. Aduh, kalau banget aing rusak aing. Hei, kunaon dari mana ngalamun wae? Biasa we bro keur ngahayal. Ngahayalkeun naon atuh dari mana? Heeh, keur ngahayal we jadi pengusaha sukses bos besar di Indonesia. Mana teh mun mimpi ulah tinggi-tinggi atuh. Ye, kan aya paribasa. Bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau jatuh, bangkit lagi. Gitu. Nah, nya lamun maneh mah kalau jatuh bangkit di kuburan. Untuk mah ya Allah. Ki, kunaon maneh eta? Siga nu keur lalieur. Heeh, pugu kerja ngari teh si rentognya. Heeh, pan urang nanya jangan kunaon. Heeh, urang teh pasea wae euy jeung pamajikan. Nah, ari sia ki rumah tangga teh sia mah ngan pasea we jeung pasea. Aneh urang mah. Heeh, tadi pan urang pas kahajatan. Aya biduan, urang joget bari jeung nyawer. Ya terus ari masalah naon? Heeh, kan bieu teh pas urang ke joget, urang nyawer diasupun kana kutangna. Kan pas awak malik, aya pamajikan urang langsung ngagampeng anjing. Halus eta pamajikan maneh aing mah ngadukung mun bisa mah paehan maneh. Apa teh klinik nu anyar nu pas pengkolan? Apal atuh, abi mah geus pernah kadinya, sabar kali kadinya ge. Awewe atau lelaki deh? Laki kasep pisan sih. Sebenarnya abi ge hayang sih, tapi moal dengan saya si ayang bebek. Hah, serius Kak Sep? Bisa kenalkan ke orang deh. Ulah, abi mah ngabijaan we. Ih, nah make jeung mulai kamu deh. Ih. Soalnya itu dokter teh cunihin. Ih, tah hayang. Tapi udah kasep sih. Atuh hayang orang jadi pasienna tuh deh. Bela cenah oge lah. Ulah, sok keras di bejaan teh. Emang konoan gitu sih deh, ini gitu ah. Udah dokter hewan, mana daek disuntik rabies. Aduh, iya sah. Iya sah mengambil ada kurang. Tah si Uki. Oh jadi mana? Mengambil ada kurang pakai sendal. Oh, Aduh. dasar topan, ya mah. Naon hujan angin, jangan nampiling aing. Mana kan tadi mengambil ada kurang kan? Teuing teleponan naon tetep di main HP. Tah, cik si iya, cenah mana yang mengambil ada kurang pakai sendal. Teuing teleponan naon urang mah tetep di main HP. Ongkos tak apa naon, tapi keur main HP. Heeh, mana mah koplok. Nah, Aduh, 2 kali nyeri. Hampunanya. Banyak nyamuk kieu. Neng, buru ka dieu. ayo naon si Ami jerokan. Aduh, ieu loba nyamuk pamulikeun awetan ka warung. Oh, tante panti obat nyamuk ya. Heueuh, pamulikeun atuh di warung. Masuk apa dari kan duitnya? Dikasih duit teh. Ini lila ih. Tah, Aska, Ya teh, antar saya yuk. kemana? Ke warung, nyautan. Yuk. Kelas, dek. Aya nomor teh.
tuh tanyain dulu masih AA, awalnya udah dioleskan apa udah diminum, bisa salah. Hah? Diminum? Nah, diminum orang tak makan sendirian. Neng. Naon ah? Kata Neng, ayah salam si jadi. Ya disaha, kasep tuh ah. Wah, enggeus Neng. Pokoknya mah jelema kasih pisan. Dua anak. Emang ya disaha ah. Ya diriku. Eta naon deh? Teh susu. Pakai es teh. Pakailah. Kalau untuk pakai es mah atuh jadi teh UU. Hoi. Nah hanya penting orang tuh bisa sare. Gelisah we gitu Neng. Nah, bisa gitu ah. Nyepuguhan orang itu apa aku nama atuh Neng. Ya mending ah, teh bisa sarema tuh. Nah, anu itu masih kena bisa disebut mending. Ya daripada atuh bisa hudang modar mana Asa seret kieu. Kopi beak. Asa hausnya Haus seger-seger dan menyehatkan. anu seger jeung sehat mah es buah tuh. Antong disusu kalengan, kan eta gula ah. Justru susu nunyeun menyegarkan dan menyehatkan mah Neng. Ya juga ya kari meuli susu ka warung ah. Kira-kira. Tapi aya deui susu anu lebih seger dan menyehatkan. Sapi saawak-awak ini Neng. Hah? Kabeh susu ge kitu meureun ah. Ente kabeh susu. Emang susu naon gitu? Susu kagantung Neng. Kamari kemana? Ayo di imah kunaon gitu. Nah, temun aya di imah, kamari urang ngawa terus nelponan, teri balas-balas, emangna wah kuota atau aku masih? Aya loba internet mah. Di imah pakai wifi oge. Kunaon gitu? Nah, itu tengah balas-balas. Ya orang mah lain tipe kajian masuk balas dendam, jadi tengah balas. Kami baik, biar Tuhan yang membalasnya. Si Aji. Neng. No, Orang kawin yuk aku siap pisan dir. orang mah teh hayang, orang mah hayang ka bos-bos gede. Ari Neng sok ngaremehkeun ka age kieu teh bos pengusaha Neng. Ah, neng mah teu percaya ka A, soalna teu katingali usahana naon. Terpercaya Neng mah teh usaha mah teh kudu katingali oge atuh Neng. Nya nu jelas atuh usaha naon teh. Usaha jaga lilin Neng. Ya eta mah atuh ngipin. Alias ngepet ah. Aduh neng teh meni lieur kieu pikiran teh rungsing. Emangna mikiran naon atuh Neng? Geus-geus nu pikiran. Ya biasa atuh mikiran kehidupan gitu teh. Ya Neng, hirup mah tong bapikiran dijalani we atuh. Masih mending maneh biar ku pikiran hungkul. Nah, make jeung mending Ya Neng, urang mah capek hate. capek hati kunaon atuh teh. Heueuh Neng, urang teh capek hate biar nanti wae ku aki Zeus dibentar ceuning-ceuning jeder 500 kali tapi tengah itu wae. Jadi we teu maksimal maksud. Nah hanya tadi pas urang kabang ada nyetorkeun duit. Ditanya ku security Pak, ada keperluan apa? Oh ini Pak, saya mau nyetor uang. Oh masuk aja Pak, langsung ke tellernya ya. Kan orang jadi bingung ya. Emang gitu cara prosedurna, emang salahnya di mana? Ya salah atuh yang. Biar aku orang rek nyetorkeun duit, kudu teller heula. Lain teller mabok, katanya karena teller. Dek, minta tolong dong, buatin kakak teh susu. Ya kak, bentar.
lupa nanya. Kak, teh susunya pakai es nggak? Ya pakai atuh dek, kamu tuh pakai es mah tuh JTUU.